hari kita masih ingat final 10 lu salapan teh daratan sorangan ayah nyebut amanah kompak siap tong cara orang Karawang Pak orang Karawang mah ngadenge kurang harare sih nyebut Allah mah mun ngadenge jaipongan kang da Karawang mah hobi jaipongan mun cicinen teh kieu ngahiliwir apa angin bijil tina tungil alah apalagi bapak hitut kita aki-aki ibu di mereka tobat padahal masih madere kareka angin ngahiliwir bijil tina tungir padahal usin akhir itu coba mun eksinen jujur kieu cek sinen teh kitu tengen bakut tepare kerete tum kesanang kasam kahelelo budade kasam bakut tepare ngerti teu buku saya gitu ngerti Allah itu singkat cerita begini salahna ku abdi di bahasa Indonesia kan dulu ada lagu Mansur tuh iya lagu nanti itu cerita jangan pura-pura engkau menangis Allah jangan pura-pura engkau bersedih kebencianku tak dapat kau tukar dengan air mata pedih di hatiku bagai disayat oleh tajamnya pisau berdarah rahmat Allah berkah Allah yang terkucur ke dunia Karombal Muago guru urang Yai Haji Bijay yang dari Karawang al-waktu wal makan tafadhol lebih hurmat sallu ala Muhammad ya yang panjang kepada Pak Kiai Bijay dipersilakan waktu dan tempat kita sama-sama baca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wad-dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam adibu auladakum ala thalasi khisali hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Wa qala aidan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim. Pengatur waktu, pembina acara yang sangat saya hormati, mudah-mudahan Allah tambah kemuliaannya. Taziman wa takriman ka para kiai, para ajengan yang mohon maaf tidak bisa sebut saya persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat sareng tajim abdi ka para ajengan setempat. Para ulama itu warasatul anbiya, pewaris nabi. Makana urang sarerea di mana di hiji lembur aya kene kiai kudu ngarap untung, leres teu Bu? Kudu ngarasa bunga. Bahkan cek Rasul laudal ulama di mana hiji kampung hiji daerah teu aya kiai wan nasu kal bahaim, manusia itu akhlakna pasti awas hayawan. Betul. Jeung kudu emut ibu, nu kudu dihargaan bener-bener itu kiai setempat. Naon sababna? Mun urang aya pangabutuh mah moal kudu nyiar kiai nu jauh, bener teh? Ipan kadang-kadang kakek setempat harus ka Parukuyang. Apal Parukuyang? Orang teh meuleuh menyan. Mun butuh kakarek disiar. Betul? Ibu punya anak tengah malam kasurupan moal nyiar nu jauh pasti kiai nu deukeut, bener teh? Ibu rek 4 bulanan, rek 7 bulanan eta hamil pasti nyiar kiai nu deukeut, bener Bo? Ibu hamil erek ngalahirkeun hese pasti neang bidang atau kiai gitu ya. Ieu mah ngalahirkeun atuh biarkeun neang kiai. Kiai teh tono onglo kitu teu sopan. Mudah-mudahan kiai-kiai setempat sing sarehat jasmani rohanina, panjang umurna, mudah-mudahan putra putrina soleh soleha, marabna khurusnul khatimah. Juga aparatur pemerintahan bil khusus Bapak Lurah beserta stafna, alhamdulillah nampak hadir. RT na araya RT, pamajikan RT araya, marontok karuru. Biasa napan RT mah pagawean pangcapena duit pang teka bagiananya. Iji nu kadua masyarakat paling wani berani eta ka RT. Ibu teu meunang PKH atau RT digoblok-goblok. Ya heeh. Aya nu kitu. RT lewat, ibu teu meunang PKH, eta bibir ibu nu handap paluhun ulur ka kana. Rak cangkeng dicalukan teh RT. RT ka dieu sia goblok.
40 orang di nyebut goblok ke RT, maaf RT jadi goblok beneran. Itu pandoan. Aya masyarakat dia BLT tidak tepat sasaran aya. Jawab beung aya lurah datang. Nu beunghar menang, nu miskin teu menang aya eta. Bu, PKH BLT itu untuk masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan. Artinya duit cuma-cuma di pemerintah jeung jalma nu marar. Cek ibu diburi ngomong kieu. Ai mararat ti baheula ti menang-menang. Aya nu kitu aya eta. Ibu mararat teu menang tong nyalahkeun lurah, tong nyalahkeun semua perangkat desa. Pagawe desa mah teu nyaho tulisanana. Eta mah tulisanna geus di luhurna, Bu, di Lauhil Mahfuzna. Sabalikna ibu menang PKH, teu kudu dibajan ku batur, teu kudu disebut ku batur, tinggal mikir bae bari ngurus-ngurus dana. Ngomong kieu ibu teh. Aing teh mararat apa beunghar ya? Motor boga, imah alus, salaki ngora keneh bari usaha, ngawarung ongko, sapeta ke tanah boga, mararat beunghar nu kitu. Aya nu meunang nu kitu di dieu aya. Dibikeun eta katatangan mararat bikeun teh eta. Aya nu kitu. 5 hurufna tolol. Kedepan lain hakna bener teh. Kangjeng Nabi pernah nyarios ieu 2 dorakan ku Allah bakal dijohirkeun masih di alam dunya. Pertama, dosa jelema nu sok ngadahar hak batur. Tinggal we ku ibu jelema beunghar menang PKH si eta mah nyana geuringan bae. Engke ge ujung-ujung laki setruk lah. Bisi kurang ngerti. Orang tua kita sudah meninggal, bapak ibu tos meninggal, ngawariskeun harta, eta harta teh ngaranna teh waris. Dulur orang opak, tingali dulur orang nupang hawakna kana warisan, sok kereh modal. Mudah-mudahan palurah sing sehat, semua perangkat desa sing saroleh, sing jadi desa ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Juga ka tukang son, ayo tukang son. Biasa liburinya. Tukang son mah pansor dihaturkeun nuhun kudu sambutan loge. Kula mah karunya teh. Tukang son, halo. Kita sama-sama dibayar ya. Son mah lamun alus tara dipuji, lamun goreng sok dicarekan. Betul tuh. Atur nuhun tukang son. Doakeun ku sararea ieu tukang son sing asup ka surga. Jeung son-sonan. Depan baheula kieu aya orang Baduy Arab kampung datang ka Rasul. Nyana ngomong, "Ya Rasulullah, mata saah Rasul iraha si kiamat teh?" Saur Kangjeng Rasul mah ada telah hak ieu maneh nanyakeun kiamat. Geus naon bakal maneh jeung kiamat kadikuna? Saur Baduy teh, "Kula mah teu boga salat loba, teu loba puasa, kula mah ngan kula mah boga cinta ka Allah jeung ka Rasul." Saur Kangjeng Rasul kumaha? Almarhum ma'aman ahabba. Jelema teh ke di surga teh bakal babarengan jeung nu dipika cintana. Tukang son cinta ka son, atuh jeung son di surga. Terus ga. Segenap panitia Maulid Nabi Musholla Al Barokah beserta jamaahnya nu parantos ngorbankeun harta, tenaga, pikiranana, mudah-mudahan dibalas ku Allah dengan setimpal amal pengorbanan urang. Ceuk coret salah sahiji sodakoh nu bakal dibayar masih di dunia, sodakoh untuk Maulid Nabi. Ibu kamari ka panitia mere 500.000, tungguan sabulan deui diganti ku Allah 5 juta. Tarik dibut aminah para duit mereka.
Amin. Biasa lapan kieunya lamun panitia teh ngagihan ibu-ibu meudi eta panitia hal barokah ka dieu mere ibu ka dieu mere telempoan heula nu batur coba nempo aing catatan nempo heula mere teh monitor pedah nu beunghar mere saeutik nu jebang teh bae ibu astagfirullah iya haji lilis 20.000 umpama cek panitia cek eta 20.000 saya tapi istiqomah bagaimana penting di Jepang itu bayang kecil pengen beungharnya eta mah koret saya kan atuh mere ngomongkeun hal batur aya urang deui kitu cek panitia teh buru arek mere mah ieu kula rek kadieu rek lagihan rek mere moal sih matak bagat teh erek aing mah bara duit teh catet di kula nu beunghar 20.000 kumaha aing marara ieu ibaraha goceng aing mah ayo kita aja ayo ngaku cinta ngaku hayang syafaat nih pada malam hari ini di Mushola Al Barokah keur memperingati maulidnya Rasulullah di ulang tahun kelahiranana pada syariatnya yang ngundang adalah panitia pada hakikatnya anu ngundang adalah Rasulullah sallallahu alaihi jadi orang ieu teh tamu-tamu Rasulullah amin di mana orang yang mendapatkan cinta yang lebih daripada Rasulullah aku batul 20 orang 50 benar tak bu? Kenapa? Cinta itu memerlukan pengorbanan ayo tong tadi tinggal saya mencicing jadi huntus ya cinta itu memerlukan pengorbanan bukan elaguna kan yang dilakukan bila manusia dilanda cinta satu tong hahaha mulai rek jeng siap ini cicing ayo tuh ada ini kemarin ngaji dirangkas nyebut Allah gitu bisaeun nya nama yo bila manusia dilanda cinta jeng hati pun mengembang bagai pahlawan geus bang jeng deui siapapun saingan berani berhadapan jangankan cuma harta nyawa pun dikorbankan sekali bila manusia dilanda cinta menang saja jeng kelamun ibu balik teh ka imah assalamualaikum cek salaki ibu salam ayo tadi kunci tas hadir di Al Barokah salam ceramahna Pak Tatang Hairudin Pijay di mana di Karawang naon judul ceramahna jreng betul cek salaki ngomong aing kakarek seumur judul ceramah jreng ayo sia hadir di mana gitu kula mah hadir di Buri bah di Gagaras bae bahasa ya nanti kalau ada hadiran lagi hei yang diburi dengerin hayang gede pahala mah kudu deket mubalil karena ganjarannya berkarat-karat ibarat emas bu ibu lu deket jeung abdi mudah-mudahan ibarat emas mah 24 karat amin lu diburi mah itu 5 karat aya deui di imah na eta di mana mah kieu bae nya nama ngomong teh ide mah kula mah da kadenge eta mah sakara terusin bu nah yuk buru-buru ya penceramah 5 deui kenapa kita harus memperingati maulid setiap bulan Rabiul Awal jawabannya satu aja karena orang sing yakin seyakin-yakinna dina hate urang amal ibadah urang nu kurang dilakonan ayeuna moal bisa nyalametkeun urang tanpa sapatna Rasulullah sallallahu alaihi salat urang sosolakan bener teh urang mah mangkat ka masjid rek naon Pak rek salat mata kan di masjid teh ngitung rakaat bae urang mah kalain rek ngaharep ka Allah bener meme sholat leungit duit 50.000 ke sholat kapan kapangi
puasa urang mati bang nahan lapar jeung dahaga. Jadi kewajiban doang nu compon anapun diterima dan tidak wallah, makanya memerlukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu diharapkeun hiji syafaat. Nu kaduana kurang urang maulid seperti ieu karena alasannya orang cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadir diburi di situ, bapak-bapak hadir hempak kawas ieu. Ieu semata-mata lain hayang hadir ningali ceramah. Semata-mata ieu ngagungkeun kana mahabbah kanu dilahirkeun malam ieu diulang tahunkeun Kangjeng Nabi besar Muhammad. Makanya coba jawab. Ibu cinta ka Rasul cinta? Aplok pernah jeung Rasul itu? Aya foto nah teu di imah. Sugan pernah ngimpi bapak-bapak nu malurya beunah ngimpi pernah ngimpi. Ngimpi ge encan. Sarua. Urang lamun ngimpi jeung Rasulullah eta Rasul asli. Karena Rasul itu teu bisa ditiru, teu bisa ditepak walaupun ku malaikat. Tapi sayangna urang can pernah ngimpi. Tapi urang cinta ka Rasulullah. Inilah uniknya cinta. Sanajan urang ka Madinah moal aprok jeung Rasulullah tibang makamna, tapi urang cinta ka Rasulullah. Kenapa? Karena setiap pengajian, setiap penceramah yang namanya maulid pasti nyaritakeun akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakannya akhlak Rasulullah yang begitu agung dan mulia, akan timbul urang dina hate cinta bertambah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta mah lain tina mata, Bu. Cinta mah dina jiwa. Cinta mah tina jiwa. Cinta bukan hanya mata. Eta apa ibu? Ih, imah artis doang. Cinta hadir di dalam jiwa. Ya Allah ya Rabb. Biarlah salah di mata. Astagfirullah. Biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harap Islam kene ngaku ahlus sunnah wal jamaah, kiblatnya Mekah, Al-Quran pedomannya, nabinya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi lobah dulu orang nu anti muludan, bener teh? Seakan-akan kita nusok muludan teh salah di mata mereka. Biarin kena urang mah tiba baheula oge. Kolot urang, jang sawareng urang, salah sahiji cinta ka Rasul teh sok ngayakeun muludan. Aku terus bener teh. Bagi mereka yang tidak mengatakan muludan teh teu meunang kena. Da cara mencintai Rasulullah itu berbagai macam cara. Betul? Ya hadirin rahimakumullah. Urang caritakeun saeutik mah akhlak Rasul. Luka dua na, luka tilu na urang maulid derek naon lil imtisal rek nyontok ka Kangjeng Nabi besar Muhammad akhlak bujeng-bujeng ku sahabat Kangjeng Rasul mah yang tiap hari tahu serina nyaho sarena Allah menciptakan alam dunia ieu muji ka Kangjeng Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Da Kangjeng Rasul teh contoh. Makanya para penceramah ketika maulid dirayakan sedikit dan banyaknya caritakeun akhlak Rasulullah supaya jadi contoh kebiasaan urang. Sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an. Tadi mesti awas kun Al-Qur'an. Bagus banget eta kon. Kajen diajikeun ieu Qur'an kajen ngaoskeun teh kajen. Sing pondok sing panjang, Bu. Bu sing pondok sing panjang.
ibu resep nu ponok nu panjang. Iya. Cara kamari orang lebak kangen ibu resep nu ponok nu panjang itu rapinya. Beri kieu. Nu ponok nu panjang kurang mah beuki. Ya. Goreng. Di mana abdi ngaji Quran ibu dengarkan wa iza quri al-Quran fastami'u lahu wansitu. Kemudian ibu di ujung baca Quran siap nyebut Allah siap. Ya mudah-mudahan ibu-ibu nyebut Allah mun boga hutang sing kabayar. Tarik-tarik itu nyebut amin. Berarti nu tarik nyebut amin ciri gede Utang. tanagana. Siap nyebut Allah siap. Ngenaon eta? Ibu hayang buka budak kaos kitu sorana aya. Atuh kula we ieu atuh. Koloting situ sopan ulang di berenegong jasa ngomong di deburi mah ngomong lagi sing harewas ke ibu-ibu kumaha nyusun parah sia lamun tadi juara nasional ya Tatang Khairuddin tahun 90 pernah jadi juara MTQ tahun 90 juara Jawa Barat provinsi hari kita masih ingat ke final 10 lu salapan daratan. Ayah nyebut Allah na kompak siap. Tong cara orang Karawang Pak, orang Karawang mah ngadenge Quran harare sih nyebut Allah mah. Mun ngadenge jaipongan kang. Da Karawang mah hobi jaipongan. Mun cicinen teh kieu. Ngahiliwir Apa? angin bijil tina tungil. Allah. Apalagi bapak hitut kita aki-aki ibu diberikan tobat padahal masih madere kareka angin nahiliwir bijil tina tungir padahal usinahir itu coba mun esinen jujur kieu cek sinen teh kitu tengen ayo nyebut Allah na kompak siap. Cek Rasulullah taqumu sa'atu hatta la yabqa ala wajhil arabi man yaqulu Allah Allah Allah. Kiamah moal waka buru-buru terjadi di alam dunia di mana di dunia loba keneh jalma nu nyebut Allah Allah Allah. Siap dipingin siap. Tuh tingali ieu. Tangan abdi terus pimpin ibu. Allah. Siap. Ayo latihan heula. 1 2 3. Siap siap laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yuk ini apa tadi hayang panjang lagi diberi panjang teuing ayah sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang bagus yang harus kita contoh. Profesi urang naon, jabatan urang naon, hayang mulia hayang bahagia dunia akhirat mah contohna Kangjeng Nabi. Namun orang pejabat Kangjeng Rasul ge pejabat di atas pejabat ngan Kangjeng Nabi mah keur memeh jadi pejabat kieu ngomongna kalau saya jadi pejabat biar saya lapar yang penting rakyat saya kenyang. Aya pejabat begitu aya pejabat ayeuna mah di bangsa ukur keur hayang dong keur hayang jadi pejabat mau ngomong kalau
saya jalan saya aspal pakai sukro dan cincau. Nges jadi mabok. Oh. Makanya besok ada pemilihan pilkada. Tahu pilkada ibu? Oh. Pemilihan kepala daerah. Pilkada jeung pilkada bedana. Lamun pilkada mah lamun geus jadi soko. Mun pilkada mah kalau poho sok Jadi makanya besok-besok mun aya calon pejabat ka dieu. Ibu-ibu, kalau saya nanti menang lagi, ibu-ibu sorangan langsung nanggung berdiri. Tunjuk ke ibu tikir. Surga yang engkau janjikan, masih. neraka yang kau berikan, manis yang aku hayalkan, pahit yang aku rasakan. Berdiri semua ibu-ibu. Tunjuk kabeh ka pejabat teh. Cek ibu teh. Tingginya janjimu Padaku mengalahkan langit. yang biru. Modal saya pejabat terus. Itu mah ngomong doang, bener kan? Inilah. Makanya musibah terus-terusan terjadi di Indonesia. Nah, sababna dari pejabat sampai rakyat sampai Islam kabeh tadi kehidupan loba ngamarohong, bener teh? Ini untuk jangka panjang, ini juga jangka pendek. Jangan kantong lobana. Bener teh? Coba tinggali. Corona 3 tahun, betul nggak? Santri di bumi abdi aya 200 lebih atau tong baralik cenah ceuk urang. Inung bapana tong daratan tong besok da corona. Atuh pula maraban santri. Biak ulah. Majikan ngomong di kamar, cenah teh budak paling geus teu lahar biasa. Tah, keunai budak batur neng malodar segala. Itu kesel jadi ngamararatuh. Tempo ka dapur teh neng teh masak. Saya biasa Masya Allah. Langsung panggil istri neng tadi. Wayahna dalam keadaan situasi begini, situasi begini wayahna kudu daek berkorban. Wayahna tak emas tong diteureun bae, jualnya. Kula mah khusus emas keur pamajikan sabari orai belangan. Gelang, rantai itu. Sabari belut na ieu. Jari nu 10 dipinuhan. Nah engke dipakena satahun sakali lebaran. Keur naon silaturahmi ka dulur-dulur. Dulur-dulur berdegong. Beda pula santri hari tarik ngalamar teh cibang teh. Naon kawin ka santri? Make samping malu mata loba anakna. Jadi leha terus ya. Gila pula. Matakan lebaran teh pakai neng, pakai langsung keluar ke, ayo keluar ke sasalaman. Asal redan ieu teh nah. Awas ibu. Kenapa saya dibilang pijai? Lain India lain. Ceritanya begini ya. Mas santren di hiji pasantren. Boga kabogo, cinta pertama. Cinta pertama itu susah untuk dilupakan. Lihat. Masya Allah. Anak hiji-hijina orang tua anak beunghar. Cikula anak hiji-hijina gua warisan anak akula kabeh. Harita tahun 80 hiji rek pasantren ka Banten. Hari Adul Alfiah. Neng, nah sudah kacan aya HP harita. Neng, abah di pasantren sabulan 2 bulan mah ka Banten. Uih di Banten insyaallah dilamar. Uih di Banten dulu gondo hari tanggal lamar malam minggu jeung amah bapak tos daya. Bapakna putrina nya kaboga abdi ngomong dari kan bisa ngomong. Bapak abdi jauh di Jugjug anak kita yang sanes kubu kecilencang abdi teh bade ngalamar si Neng. Bapakna ngomong kieu. Nah, jajah. Umina di dapur keneh. Teu lila umina datang torojol ai sugan rek ngariung. Moel ka anakna. Teh. Tak salah deh. Ka kamar.
ngomongna tarik jasa supaya kadengan kurang. Kita teh budak sambil suka dia teh. Umi, karek ngawan maneh? Nya Umi saat teh. Ya. Umi teh anak teh hiji-hijina maneh-manehna. Pikir, rek naon kawin ka santri, make samping malu mata kalau anak-anak. Urang meniki astagfirullah, naon hubungan anak-anak jeung santri. Jadi ayam kitu di hatena ya dosa sih. Kalau kiai para ajengan marake samping lain teh make calana tuh, aing make calana tuh. Calana. Aku calana jero making. Pikiran meureun kiai teh make samping, teu make calana aing sisa cacos. Binasa. Ini kesel urang ya. Anakna ceurik ke kaluarni kita salakina cicing bae elek ku pamajikan. Inuna ngomong deui meuli tarik jasa supaya kadenge kurang beureum. Ya Umi teh anak hiji-hijina lamun ti opat teh naon mereka minta santri. Pikir kumaneh? Teh ngalabokan kuhus ya kitu. Ceuk urang ira aing makanan kuhus. Singkat cerita dari jam 9 sampai jam 11 teh kaluar anak. Eta bapana ceuk urang teh anu beureuh sarare di kampung. Atuh kula sarureng we tiluan ieu kumaha. Emas geus nawa ari kalapan 2 gram. Allah. Jam 11 saya berdiri langsung minta maaf. Maaf bari Umi bae ah. Cik bapana maaf jangnya memang imung-imungna budak mencerewet cik urang hate siap bisa ngadidik hate. Ada omong dia bisa cari mana apa? Assalamualaikum. Salam kurang lumpang we jeung amang urang bapana Rapanto. Urang hareupeuna sudah teh keguruan deui henteu. Sampai rumah jam 12:30. Jawab santri. Cinta ditolak nyeri. Nyeri. Untuk santri cinta ditolak naon bertindak? Dukun. Pelet. Bukan dukun apa santri? Pelet bertindak. Santri itu bukan pelet aja nari santri. Ulama santri di Banten ijazah malu dibuka langsung kesel ini pelet wae. Ingat kene sampai sekarang halaman 50 hiji meni judulna ini gede pelet mujarab. Puasa 50 poe tarku zinhim tidak makan dan bernyawa cegula boro-boro 50 poe 100 poe sanggup aing nyeri hati ini langsung mandi gelar sajana sholat hajat sholat obatullah sholat hajat sholat ampun sholat langsung wiridan besoknya hari minggu puasa niat 50 poe cegula lain puasa ieu mah lain puasa sunat melet sia teh boro-boro 50 poe 20 poe deuleu moal teu daratan ini bapak garundul merewek aing gina ka saya kakarek saminggu pula puasa geus dikawinkeun ka batur apes gini aja apa ayo surat undangan waktu bolak-balik astagfirullah kawin cek beda dikawinkeun ka urang Jakarta ku indungna di Candung dan ini matre bolak-balik bener kumaha puasa kula batal beraka bade pamajikan batur tapi aya sebalai surat di mana padahal pan sekali suratan MB tumpang berita dibaca ngabdi masih inget kene teh oh kakandaku yang tercinta cici aing sok poho deui seandainya air mataku dapat tuliskan menjadi tinta bahkan ku tulis surat ini dengan tinta ini datang ya wassalam Ice Trisnawati ceritanya seminggu tidak terasa babaturan daratan nah mereka itu mah erek layu harita aya organ tunggal pangirim di Jakarta di Salatiga betul pula ente make kopea nah hargaan organ tunggal gondrong pakai kaos beureum jaket hidung calana merek lee baheula lepis atau tulisan lee sapatu abri menang minjem di Hansip Pangwahid singkat cerita saya gagah di babaturan pede
Waden itu. Assalamualaikum. Salam semua mata memandang saya. Indung nang ada ketan tebang-tebang itu. Monyet datang. Babaturan mah. Nyeri tolong hati sih. Terus apa lah? Atau abi langsung ke puane. Begitu bersalaman, berjabatan tangan, berpandang mata, berucap kata cerik ketua tuh. Sudah kemana? Cerik nggak jadi. Hidungnya gua gara-gara setan datang nak mewek aja. Geus jadi tinggalkeun indung singkat cerita. Abdi pura-pura ningali organ tunggal beki padahal hate ningalikeunnya ceurik. Indungna juga rek ngusir abdi. Atupan urang ge boga harga diri, bener teu? Harta tidak membuat mulia seseorang, jabatan begitu juga. Inna akramakum indallahi atqakum. Sorak halus kene, ngorak kene, harita langsung naik panggung didinya saya ngalabu India eta nahor pijaina buade gitu kabogoh cerik wae abi langsung ke tuang organ mah kayak musik dia teh aya berek kurang 20.000 langsung di lagu kieu laguna kan laguna aja bahut dari kerete tuh kesanang Bakut dari kerete tum kesanang kasam kahelelo udah de kasam bakut dari ngerti teu buku saya gitu ngerti Allah itu singkat cerita begini. Salahna ku abdi di bahasa Indonesia kan dulu ada lagu Mansur tuh iki lagu nanti diterceri jangan pura-pura engkau menangis Allah. Jangan pura-pura engkau bersedih kebencianku tak dapat kau tukar dengan air mata pedih di hatiku bagai disayat oleh tajamnya pisau berdarah. Ketika itu langsung aku adek panganten pingsan orang modar langsung pingsan. Inu nak hareupeun panggung sisa di norokna setan monyet turun. Terus manehna pingsan dibawa ku hansip padaku bapanan yang kiai setempat langsung ka ku ade dipencet ku kiai cageun deui ka panganten tapi cageun ningali abdi na panggung kere ceurik dewe aya kene waktu hantam deui ku lagu terus ke lagu aya aku bukan bersedih karena perkawinanmu yang membuat kecewa kau dustai aku sekian lamanya bercinta denganku tapi kau menikah dengan orang lain kejam dan teganya alasanmu saja karena terpaksa pingsan deh dibawa ke rumah sakit di bulan Moja. Kenapa? Ngahina ka santri, Bu. Betul? Satu santri yang dihina ribuan santri merasa terhina. Betul? Ternyata ibu garing lista kali si HP siapa? Bu, dengerin. Ibu punya anak cantik nih. Yang pertama anu nanjang teh pakai mobil Mercy berdasi pejabat bertikel. Luka dua udah sampai nambah sosok. Kopian apa dulu? Motor lagi kunci-kuncian. Datang kali ke 5.000 gitu.
suguhan kudu ngalobrol dur bedug ngong ajan santri mahkamasi sholat wiridan terus kadinya deui ngobrol pejabat manu bertitir cicing baik dur asar ka masjid sholat santri pejabat mah cicing baik jujur sial ngebohong nyi huntu isukan nurek dipilih ku ibu pejabat atas santri pejabat pasti ibu milih nu bertit padahal maka bagi laki bertitel ibu rek santri rek pejabat semua laki-laki bertitel apa itu titel titit jangan ganteng astagfirullah terus ya ya kita jadi santri jangan gengsi ya keluar SD mas santri sampai umur 29 tahun mas santri ya sarua aja baku dulu kurang sekolah akhirnya jadi dokteran des bukan imah alus atau kurang dibuka imah biasa ya pantoan ayo kasihan justru musibah terus-terusan di Indonesia kenapa? Cek Allah bismillahirrahmanirrahim zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah sebab di Indonesia musibah terus-terusan terjadi karena orang tieu nu ngaku Islam hampir 80% geus kufur kana ayat-ayat Allah. Ayat Allah ayat 2 yang tercipta alam dunia dan isinya, yang kedua yang tertulis Al-Qur'an. Kiwari loba urang Islam di Tangerang, di Karawang usia SMP can bisa baca Quran betul. Ayat kiwari nu kitu di dia. Itu loba. Cek Kangjeng Rasul lain cek abdi kupikeun. Bapakna sholatna rajin, ibuna tahajudna rajin, tapi ngantep anak bodoh tidak agama. Cek Rasulullah dayus inung bapakna haram masuk surga. Kenapa? Ngantep anaknya bodoh tidak agama. Awas bro, nggak sholat mahesnya tuh bos limbah di Bekasi pengen bisa baca Quran datang malam Sabtu jeung pamajikan anak. Cek urang teh mayarnya. Ya pak, bayar nggak apa-apa. Itu mayar sama aing manggung. Terus kolot Fatihah 7 bulan resek jasa cek urang teh sirotol lawina ayo ditolol kagina urang teh terseri bisa dibayar ya sirotol ditolol lawina kagina sambung sirotol lawina ditolol kagina cekelana hati siap kalau tadi terus ghairil burawil kamari memang mudut nama ketabat tabat ya nama tabat 4 bulan innahu kana tawwaba ayat innahu tawatambaga dulu di kampung Google Cibugel can asup listrik subuh beres bapak-bapak keluar berjamaah imah itu idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah rumah itu yasin wal qur'anil hakim rumah itu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir tidak rame betul teh ayeuna gitu. Setelah masuk listrik sunyi semua. Imah itu tak subuh. Cacal dicacal. Belum dihuakan. Dicacal deui. Sambal anak muda dan mudi akhlaknya sudah pijar betul udah awewe marak ke calana pono ayo gitu itu mau nanya
begitu belok kan dia tuh putri siapa kira-kira usianya 19 tahun pakai kaosnya trek merah celana sakit di depan mobil pula bisa celana kono aku pula kiri cekula ka supir bang siapa yang saya nomor ini Masya Allah belok begitu belok ini sudah siap begitu siap peci dibuka kaca kanan pula kiri anjir mulus kamar itu kena kita itu kan ibu-ibu ngatakan udah TK calangannya tren kosnya tren begitu masalah diharap tekok bumpung gurit panayir baru pulang aki-aki na pengadugo kung usapan na goblok gede makanya orang India ngipuran nyanyian ke Indonesia tunebe jenna etena ziyadakia mitera gaya menewadakia oh tunebe ngerti kieu harga masukan di Indonesia loba nu gila metere gaya loba nu gila ngaduduk segala mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu abu yang kurang tos yuk sedikit dan banyaknya yuk sama-sama yuk urang teh hayang teh zaman geus ahir hayang berkah kampung Cibogal berjamaah dirikeun berjamaah osok ka masjid eta osok ka masjid mudah-mudahan tuh Mekah Madinah sanajan pohon kurma yang tumbuh tapi diadakeun berjamaah jeruk nu kumaha jeruk araraya bener teh di Mekah mah ieu kamari kula umroh bulan puasa nutup KBG lebaran ke masjid KBG di Mekah makanya di Mekah mah cai jukut langkah ontah marontok doma marontok di Cibuga cai loba jukut loba doma teh karurung komo boga doma leuwih tuh batang doma ya mudah-mudahan yuk urang andekeun berjamaah terus dari ya nggak sakitnya mudah-mudahan kiai abu yang ngesrek nyampe cina tadieu sakieu wae teh abdi atuh ieu yang ngaji hanya idkhul surur nya ibu-ibu abdi teh capek wengi kamari abdi dirangkas ngitung kajeun teu nanyakeun ge bulan isukan insyaallah pada mereka Malaysia abdi doakeun teh sih eta ge anu ngundang bari ku capek abdi teh tadi na mobil diu ke ieu punya hobi aku nangtung na mobil mudah-mudahan tidak ada kata yang lain urang cinta ke Rasulullah lain tibang muludan doang tapi sing seueur maca shalawat seueur salat sunat baca Quran insyaallah kullu ummati yadkhulul jannah kabeh bakal masuk surga ila man aba hadirin rahimakumullah cukup sekian kamu 10 rangkum sakitu apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan yang benar dari Allah yang salah dari ketuluan dan keburuan hati in uridu ila islam mastaqatu wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh